Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Wasta Bisa Fauzan Nazima di kelas 12 IPS 5 bade nampilkeun monolog ramal. Ngaran kuring ramal ngan sakitu-kituna. Eueuh papanjangna. Kuring teu nyaho non pangna kuring diaranan ramal. Kuring dia mau protes kada ngaran kuring mulai Obama atau Lionel Messi. Kuring mau protes sabab cek kuring ngaran alus mah mau aya mangfaatna lamun kalakuan mah hiwal jeung papalimpang tina bebeneran. Kuring dia mau protes kada batur sok nyerebut gelo ka kuring. Padahal cek rasa waras kuring teh. Cek kuring jejeg kuring teh. Batur wae sok nyerebut patah miring atawa kurang saeundan ka kuring. Padahal kuring mah ajeg teu miring teu sing. Padahal cek kuring loba anu gelo tibatan kuring. Anu gelo mah tuh pamimpin anu gelo mah tuh nu sok malingan duit negara. Anu gelo mah tuh anu resep ngagasap harta jeung ngarebut hak rakyat. Anu gelo mah tuh pamimpin nu norek tara ngadenge jeritan rakyat. Anu gelo mah tuh pamimpin nu teu bisa mimpin. Anu gelo mah tuh pamimpin nu lain turutaneun. Teu gampang deuleu jadi pamimpin teh. Gede deuleu tanggung jawabna jadi pamimpin mah. Ye, teu sagawaya deuleu jadi pamimpin mah. Teu kabeh deuleu bisa jadi pamimpin. Nu matak kuring mah hayang seuri lamun ningali nu hayang jadi pamimpin. Nu matak kuring mah hayang ngabarakatak lamun ningali nu terajal hayang jadi pamimpin teh. Lainna teu waras ai kabeh hayang jadi pamimpin mah. Yeuh, cing ngerasa radar. Hari hirup geus boga hancengan, moal nya kabeh jadi pamimpin. Apanan dina salat ge aya imamna, aya makmumna. Jadi rahayat ge lamun bener jeung bageur mah apanan leuwih hade darajatna tibatan pamimpin anu kacrut. Kusabab jadi pamimpin mah lain gawe enteng. Kuring mah teu hayang jadi pamimpin teh. Mending kieu hirup bebas eueuh nu ngatur eueuh nu nyarek. Mending siga kuring bebas teu kauger ku sagala aturan itu ieu. Nu matak kuring mah lamun hayang hirup siga kuring, matak lamun hayang hirup tumanina lepas di sagala kasusahan hayu hirup siga kuring. Sakitu wae anu dipikahatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.